naon biasa kieu mah. Tama kesalnya biasa Sama mah kesal calung. ngapoe kieu. Terus calung urang mah calung teh barat teh ieu awi kieu teh kalau kapake jejer Ah, ieu mah kayak lain pakai aram seuneuk kalah kanya. pamulung ieu berage. Oh, pakai seninya. Lumayan unggul lah. Berarti sok main calungnya. Ah, tara main mah ngan sengajahan we Sengajahan. gitu tah. Berarti lamun main calung berarti resep kana seni. Ah, lumayan gitu tah. Sing urang yang apanya? Lamun bener-bener resep kana seni urang sih tanya ya. Kumaha tah? Tata rutingan singkat tebaknya. Ah, gampang satu terutingan mah. Si Udin Oh, pemajikan anak keur-keureun 8 bulan. Oh, si Udin teh keur 8 bulan pemajikan anak. Pemajikan anak si Udin mangkat ke Jakarta. Leuh, tinggalkeun atuh teh. Balik di Jakarta, Oh. pemajikan anak ngajuru. Tah eta budak teh geus gedena ngaku bapana ka saha. Oh, nya ka si Udin atuh nya ka saha atuh sok model ah, sok mana rode maneh mah Ka si Udin. Ya dengan kenal gara soalna kieu. Oh, sok kumaha. Si Udin Eh, pemajikan anak keur-keureun 8 bulan. Oh, keur pelandung 8 bulan si Udin teh. Si Terus Udin mangkat ke Jakarta. oh, si Udin mangkat ka Jakarta. Balik di Jakarta, Ya. pemajikan anak ngajuru. Tah eta budak teh geus gedena ngaku bapana ka saha. Anak jadah urang dari ka Bandungan. Hah? Ka si Udin atuh urang ka saha atuh. Ya, salah cek urang mah. Nah, atuh salah ge ka si Udin teh. Pemajikan anak keur kerendah. Heeh, 8 bulan. Si Udin mangkat ka Jakarta. Balik di Jakarta, pemajikan anak ngajuru. Ang ka si Udin atuh sok model atuh. Ka si Udin atuh sok ka saha deui atuh model. Oh, cek urang masalahan. Nah, atuh. Nya kasih nana. Hah? Iya, Jauhun tuh sok model kasih nana aja Ya kapan jauhun. kieu cek urang ge soalna? Kumaha? Si Udin pemajikan anak keur-keureun 8 bulan. Eh, Si Udin mangkat ke Jakarta. Balik di Jakarta, pemajikan anak ngajuru. Tah pemajikan anak ngajuru berarti pemajikan si Nana nu ngajuru, lain pemajikan si Udin. pemajikan anak nu ngajuru. Heeh. Nya ka si Udin atuh pemajikan anak mah ngajuru mah ka si Udin atuh. Pemajikan anak pemajikan si Nana eta mah nu ngajuru. Jadi ngaku papa ge ka si Nana lain ka si Udin. Ari si pemajikan si Udin kumaha atuh? Aing mana kari dahar dari bagi mah pemajikan si Udin. Aing mah teu nguruskeun pemajikan si Udin. Oh. Dorong nguruskeun ge pemajikan si Nana nu ngajuru. Ya, nah, lieur. Oh, atulah. Ya, jadi